Jiwa lu tutupkeun pantona. Isuk keneh tadi rezeki yuk. Tadi rezeki yuk. Panas. Tali ngaharuleng, kur kitu we kitu ngaharuleng. Ieu deh. Mikir naon atuh kotek ngauleng wae. Tuh kape dewek beak tuh kusi suri. Naon jadi ka urang paralel. Iya tahu atuh ka mana mau we. Naon lu ada ka? Hariwang. Sakararakeun sia teh. Kos lain jebrog wae. Nih Karimali deui atuh kote, karimali deui kopi mah. Naon meni antek prasia. justru eta mah teu boga duit eta. Matakna atuh sia teh kote, matakna ikhtiar ka itu ikhtiar digawe. Lain kur kitu we maneh mah. Hardolin we jeung hardolin. Lieur mang persyaratan digawe zaman ayeuna mah atuh Nyelir kumaha kitu kote? Yo jamangnya hiji minimal kudu boga pengalaman kerja 1 tahun di bidangnya. Coba nu karek lulus sekolah atau kumaha. Terus kumaha deui? Nu kadua kudu berpenampilan menarik, Mang. Hanya atuh kote meureun jeung kudu rapih penampilanna aya gawe kantoran mah. Kudu rapih nanaon ge aya gawe kantoran mah. Manya lah gedu sia teh atuh ngerakeun akar. Coba ari beungeut pas-pasan ciga urang mah kumaha atuh. Sedih ya urang sedih. Terus tunjung naker itu jeung kitu ngop-ngop
bobogoh tengenahnya tapi ludes. Satu kurang ajar teh. Itu si Sidik kernaon. Coba gitu duit teh si Sidik. Etan anjir. Lumayan. Duit teh jangan beli naon lain. Iya duit teh jangan beli naon lain. Anjir, eta bener duit. Bawa duit di mana euy? Nya aya atuh. Rahasia perusahaan ieu mah kote. Hayang maneh tah. Wangi-wangi surga dunia anjir. Dunia. Wahai dunia, siap ku dewek ditaklukkan. Sangar sia istighfar sia teh Sidik. Diam kamu. Urang geus nyaho. Pasti mana oge hayang. Nyaho tergusok jelema mana atuh nu teu kapicut ku duit. Kadieu sakote uing di bejaan carana. Si kumaha Bung Sidik sok ka dieu.